Ang cerik tuh. Lu nyaan boga budak teh beka sebelum pisan. Hayang naon cenah Kang? Eta yang adian deui cenah. Tah, kitu atuh. Rada ngeunah kadenge nage. Har ari maneh repekeun heula tuh si Angna. Ih, gugu heula pementana Akang. Ya wae. Tong, di Cikajang kamari aya angin ribut euy. Tatangkalan ge loba nu runtuh. Jeung saha cenah eta ributna angin teh? Ya wae. Yang meni bosen kieu ieu acara. Ngarahna ka mana ieu antena? Ka kuburan ki. Nah, naon kitu? Pantesan atuh filmna juri kabeh. Cik gilirkeun arahna lah kalempengan bengkel tah. Nah, ngarah naon ki? Aki hayang nonton GP rame balap motor Gajang. Ya wae. Mang, badai ngareparasi erloji mang tiasa diomekeun. Mana dia erojina? Nyata mang ical, kantun pamutaranana we ieu teh. Hoyong muter deui mang tiasa kitu. Borolongkeun we atuh Jang. Ya wae. Yeuh Aang, apal ka Robi Darwis teu? Nyapal atuh mang, pelatih Persib kan? Tah eta. Emang naon gitu mang? Pan baheula sakola SD-na bareng jeung Amang. Malah sakelas di Ang. Wah, hebat atuh mang. Tapi gening Amang mah teu kawas Robi Darwis jadi pemain bola. Atuh da Robi Darwis mah resep main bal ti leutik Ang. Emang ari Amang teu leutik resep naon atuh? Nya Amang mah resep anjang-anjangan. Ulin boneka jeung barudak awewe. Pantesan atuh ari kitu mah Amang uing kadang-kadang sok dibedak. Ya wae. Pak, nah nyamun awewe daharna teh sok saeutik wae. Awewe mah teu boga parabaneun atuh Aang, beda jeung lalaki. Oh, bedana naon kitu, Pak? Ari lalaki mah boga parabaneun, manuk jeung endogna dua. Ari awewe mah teu boga. Ya wae. Aang, lamun maneh boga roti genep, ku ibu dipenta 3. Tinggal sabaraha sasana. Nya anggar genep, Bu. Nah genep, tinggal 3 atuh. Kan ku ibu di dahar 3. Kan ibu tadi pasihan rotina ku abi. Main tuang wae ibu mah. Maneh mah pelit, Aang. Nah ibu jadi amek-amek kayak naros teh. Pan roti-roti nu abi atuh, Bu. Gitu ibu mah. Ya wae. Bos, boleh jual atau bade mes HP? Iya bade ngajual HP bos. Cik ninggal, HP kumaha bos? HP kieu bos, payu sabarahanya ngan rada rusak sakedik ieu teh. Oh, rusak kumaha? Iya tuh, tak aya mesinan. Sareng layarna kakantun di bumi. Upami baterena mah tadi murah dina ojek bos. Naon alaeuna nah tuh bos? Ya wae. Paehan we abdi teh mah, paehan. Kunaon ari maneh meni aral kitu? Paehan we tibatan teu dipasihan artos jajan mah. Gusti nu agung budak ayeuna mah. Bari putus asa. Apa nurutan emak? Geuning emak oge sok nyarios kitu ka bapa upami ku bapa teu dipasihan artos belanja teh. Ya wae. Ki, tos dugi Ki, mangga lungsur. Kelajang, Aki masih betah di Yukil. Engalkeun atuh Ki, tos dugi ye. Abdi bade ngudag setoran deui. Sok atuh engal bayar ongkosna. Jang, kumaha mun ieu beca ujang ku Aki dipeser we nya? Moal diica Ki, ieu mah beca warisan ti bapak abdi. Nya anjang moal dijual ye. Moal Ki ah. Nya atuh ari ujang kekeh kitu mah. Puntennya Aki bieu busiata dina beca ujang. Ieu ongkosna Jang. Hayu ah. Assalamualaikum. Ya wae. Mak, naon Aang?
iya anu nyimpen batu di hareupeun Aang meni badag. Batu naon ieu sarang mana? Iya mah hareupeun Aang. Aduh, naon dari mana? Mak nya mah teu katingali. Ieu nu ngajentul hareupeun Aang tuh. Nu ditingali ku maneh mah lain batu, tapi cileuh maneh Aang tah dina panon. Matak oge juga itu geura mani, geura sakola maneh teh. Heueuh nya. Eueuh geuning batuna mah geus dicokel mah nya. Ya wae. Kokom, mun tos ageng cita-cita teh hoyong janten naon tah? Hayang janten dokter Bu abi mah supados tiasa nyagerkeun udur. Pan upami Bu guru udur tiasa berobat gratis. Mulia jeung luhur pisan tah cita-cita teh. Ari encang hoyong jadi naon? Abi mah bade jantan polisi Bu. Meh tiasa newak para penjahat. Jeung sok ngaganggu ka ibu guru, jantan aman tah Bu. Oh, alus oge tah. Ari Aang hayang jadi naon tah? Aang mah sederhana Bu, hoyong jantan penggali kubur. Maksudna naon ah? Pan upami encang teu tiasa ngajaga ibu jantan korban kejahatan ke. Teras Kokom teu tiasa ngobatan atawa nyagerkeun luka ibu guru, otomatis ibu bakal tewas. Janten abdi mah siap lah Bu ngagali kuburanana. Kuyos gratis Bu. Hah? Keluar maneh Aang. Ya wae. Kunaon maneh ceurik Aang? Iya gerama pan Aang teh ngupload foto anu kerduaan jeung si Kokom geuning. Kalar dihina ku si Injang Doncleng jeung anu komen lainna dina Facebook gerama dihina kumaha ya? Oh kieu cenah. Eta mah foto palsu cenah rekayasa. Nya sabar we atuh Jang. Emang kitu buktina. Tapi ieu mah Aang leuwih kahina deui ye. Pas Aang ngupload foto keur nangkep tiang listrik anu ngalaik eta mah mere jempol jeung anu komen meni loba pisan gerama. Komenna kumaha cenah tah? Oh cenah mah nya cenah semoga langgeng abadinya jeung tiang listrik jadi ate. Ya wae. Nah hanya uing mah unggal nulis status na Facebook tara aya nu ngalaik atawa nu ngomen dan ningali batur mah meni loba wae nu ngalaik jeung nu ngomen teh. Nah hanya Rek ngomen kumaha atuh Komar, da maneh mah tulisanana oge goreng, teu kahartieun meureun ku batur oge. Ya wae. Emang masuk heran ku zaman ayeuna Ang. Eta ningali jelema ku loloba duit duka menang ti mananya. Ih, ari emang pugu sami abdi oge. Abdi gede gaduh mang tatangga. Lamun di bumina kadangu aya sora orok ceurik, pasti we mang isukna atawa telatna 3 poe ti harita teh pasti bakal menang duit. Alah, boa-boa Ang. Heuh tah malah mamang nu hiji deui mah tatangi istri mang. Mulina teh sok subuh wae bari dijajabkeun ku pamegetna teh gentas gentos. Carogena mah di bumi we icalan bubur sareng batagor. Tah Ang, nu kahiji mah boa munjung ya. Lamun nu awewe eta boa awewe bangor gitu. Ih sanis mang. Tari nu kahiji mah padamelanana teh bidan mang. Tah upami anu istri nu tukang batagor teh eta mah pulang ti pasar dijajabkeun ku tukang ojek. Ya wae. Bi, sabar haeun. Oh, mangga. Nyaleut naon wae, Cet? Bala-bala 2 terus goreng tempe hiji. Ududna we tadi teh 2 batang. Oh, atos mung sakitu? Mohon ngan sakitu. Leres ye, teu aya nu kalangku. Nya ngan sakitu deh Bi. Ari eta awug dina kumis. Nya ketang Bi. Tadi nyokot ahug tilu. Punten hilap. Ya wae. Hei Oha, teka mana euy? Isu kene geus gura-geureu kitu. Ieu pan ayeuna teh hari buruh uing erek ngilu demo yeuh. Keke, rasaan da maneh teh nganggur ha. Nah dek milu demo segala. Sugan we atuh bati ngilu demo uing diangkat jadi karyawan. Ya wae. Mang
hoyong dicukurnya. Nya heuh. Sok hoyong dikumakeun ang modelna. Dimoheken we mang. Tong hilap gigirna disebitnya mang. Bentuk petir gening mang meh rada gagah. Oh gitu, siap lah. Beberapa menit kemudian. Sok entos ang. Janten sabarahaeun mang? Biasa 7.000-an ang. Oh, iya mang acisna. Aduh ang, teu aya angsulan atuh kumaha ya? Oh, nyatos we atuh angsulana mah kana cukurkeun deui we mang, digunulkeun we nya. Hah? Ya wae. Mang, dicukur mang ah. Rek gaya naon ang? Nah, aya gaya naon wae mang? Aya gaya kupu-kupu, gaya bebas, gaya dada, gaya batu, gaya botol. Sok, rek gaya naon? Har, ari si mang rek ngojay atawa rek dicukur ya teh. Ya wae. Mak, kasep aangnya mah. Duh, meni kasep gitu budak mah. Pangling ninggalina oge. Dicukur kusaha kasep? Kunyalir atuh mah. Piraku kunyalira. Meni tiasaan anak mah kuat karapih gitu. Nyatu kunyalira mak. Camun ku seueuran mah papuket atuh tukang cukurna. Bisa-bisa hulu aang kakeureuh.